Aya naon sih ti ngegeran aing? Mang sia ka mana keur peuting aing manungguan cenah masak. Rek naon masak lah. Kokong nage balik deui. Teu jadi maburna. Ceh, kok balik deui sih Mang? Kok bisa sih? Nyawa sia teh ieu jelema edan. Mang aturan maing daang gratis meureun Mang. Oh, sia handal gratis ti. Atuh hayang lah daang gratis. Tuh sia, ten si Kokong keur ngariung sia. Heuh Mang, ngariung acara naon kitu sih? Ieu ti acara mun teu salah mah main nerek Eka. Hah? Nu bener sia Mang maknya ge tua bangka kitu kalak Eka aing mah. Bener sia mah ti, kamari ya main nanggeus mesen anjing tilu. Ngomong nama jeung Eka. Tuh sia geura dahar ka ditu ka masih Kokong jeung daging guguk. Lucu sia hese kolot bangor. Ih, kadal gurun tuh. Kenaannya tadi dinya. Gagabah. Rek naon buah nempatan tempat aing ih. Pas ndek ngepel wae. Rok, kenaan sih di sorangan wae. Si Bobby kemana? Si Bobby pan gering pong. Kemarin geus divaksin mah enak. Atuh sama gelo ieu divaksin meni genep ngajajar ih. Gawe wiwan we teu modar ge. Sia teh ieu. Pong. Si ngomong-ngomong ke penting. Jadi teh masak. Masak di mana, Boa? Coba bayangkeun aing geus mama uyah sama di imah. Masak nama teu jadi. Sarua aing ge pong. Aing geus nyiapkeun salam jeung seres ya mah. Omongan Iwan Kendor mah teu bisa dipercaya rok. Sangeuk aing. Sok. Share ke mana nih, Pong? Unduh aing rok. Keur peuting begadang tos nonton SpongeBob separing adu panco jeung Teletubbies. Ini mah edan sia. Kokong kemana nyeti suruh ha. Dendam aing gara-gara kemarin aing diceburkeun ku manehna. Bukan namun kapan ku aing diceburkeun deui da. Sewot aing mah. Hei, ngapain kenaan sih dia? Bongong wae itu tadi. Beneran panjang beungna, panjang ke diomongkeun. Sia kamari kunaon aing diceburkeun. Jelas. Kamari Kopong-kopong, kemarin diburun ke sawah kunaon aing. Eling siap panas peki ngajakan kemah. Kemah sama ngajakan kemah buat teh jelas amat teh aing nanya. Kunaon cak kamari kalau baik deh ha? Karek keluar imah aing, lempang ka dieu, can nempong aing siti mah. Astagfirullah. Ih, aing ngomong ke mana, ngajawab ke mana teh jelas. Mangpet apa kumaha sih teh Cili? Oh, gitu, Per. Itu naon, boy emang artis ya deh. Teh jelas. Aing boga ieu ya, kasih ya. Amun kapanggih si Siti, pangbejakeun ya aing bogoh ka manehna. Hah? Eling sagaper, eling atuh eling. Iya aing eling. Emang aing kesurupan apa sih atuh jelas. Pokona mah geus bejakeun ka si Siti mun kapanggih. Aing bogoh ka manehna. Awas mun teu bejakeun. Aing bae keur lapar sia mah tendang tisu. Wah, gawat masih gaper ngabunuh si Siti. Ieu mah kudu dibejakeun ka budak soalnya nyawa terancam. Aduh. Rasal amat aing. Lempang neng ah. Sugan we emang ge duit. Tuh, geuning Wan Kendor. Woi, Mang. Mang, nungguan. Mang, geuning Mang. Aya naon sih sia beueur ngegeran aing pas boga duit we. Mang, cenah sakeun penting rek masak. Kumaha sih teh jelas Mang ih. Masak untuk sia, pugu si Kokong nage aya deui tuh, teu jadi mabur ge. Si Kokong timpan amat nya. Saya teh ieu jelema pae sapotong sia mah. Aju batal meureun Mang heuh masakna heuh. Ih aing. Atuh batal lah, da si Kokong nage baik deui sia mah. Woi, Mang. Tuh, Mang. karek diomongkeun jelema nang datang. Mang. Naon sih sia lompatan? Lain naon sih sia Kokong lompatan sih. Embetkeun wae. Mang, bahaya rok. Bahaya naon sih sia Kokong? Teu jelas amat bahaya we. Bahaya lain buaya, Mang, bahaya. Sia Kokong, pan tadi geus ngomong bahaya lain buaya. Hah, teu jelas sih. Nyaos sia diparapkeun ka lele sia ku aing geura. Ngomong kenaon buat cara leles amat teh, Mang. Bahaya, Mang, rok si tarik dibunuh tuh ke si Gaper tuh. Hah? Nu bener sia si tarik dibunuh ku si Gaper. Kokong, saya ngomong sing bener. Pira aku sih Gaper ngabunuh si Siti. Ah, teu jelas ya mah ya. Teu jelas amat.
Si terek dibunuh, lain manuk poyo. Kumaha sih aing mah? Astagfirullahaladzim, dicangkemo sia ku aing tabiwir. Kudongo-dongo teuing si sia boga ceulit teh. Wah, Mang. Apa benar ya si Kokong ya si terek dibunuh ku si Gaper? Wah, Mang, bahaya ieu Mang, ayo wah. Jangan ayo. Horok bahaya. Geus atuh ayo dah. Urang lindungi manehna. Ayo geus Ayo, ayo. saya. Aing mah kalapur. Lain bantuan si Siti tolongan malah kalabur. Teu peduli ya nih mah budak. Alhamdulillah, betul geus ka sih ama. Awak dia rada nekar tuh. Kadang dia kos daerah ya. Kira-kira si Kokong si bejakeun cenah kasih situ mah aing boga ka maneh. Geus sabar aing menungguan jawaban ya. Jangan bae ah. Mang, sini Mang. Tuh Mang, isi Mang. Ayo. Iya bener ayo sebutkeun. Alhamdulillah. Situ kuna nanti. Heuti, situ kuna naon kan? Tenang ti, aing siap ngalindungan sia. Bener teh, Rok? Bener mah, heuti aing siap, bae batin aing ngendungi si Eti. Sia kunaon si datang-datang ngocok teu jelas. Emang na aing komodo sugan dilindungi. Maenan sih? Kok aya naon si sia ti? Berarti sia can kapanggih si Gaper mun ti. Si Gaper. Can kapanggih aing mada. Emang kunaon sih si Gaper? Alhamdulillah Suti, sia aing can kapanggih si Gaper mah. Si Eti rek dibunuh si Gaper nya teu. Hah? Nu bener si Arok. Menyaga aing ek dibunuh ku si Gaper. Bener sia mati. Sia teh dibunuh ku si Gaper. Mangkana aing teh tadi jeung si Arok neangan sia. Haju kumaha mang aing sing dipaehan. Tenang ti, pokokna mah si Gaper mah urusan aing jeung si Arok. Bener teh, Rok? Heuti, tenang, sia ku aing dikawal jeung wan kendor. Mamang. Bener. Dak si Gaper para amat menyaga aing ek dibunuh sia mah. Tenang ti, aya aing lo sieun. Si itu tuh. Mamang. Si Gaper tuh Mang tuh. Ih mang aing sih mang. Ih. Tenang ti, sia mah aya aing. Urusan aing si Gaper mah tenang. Siti. Hati sehat teh. Dapat ya. Ampun, ampun. Si Gaper. Aduh. Dak. Ih supaya dak arnya ih. Rok, Aing mau salah naon sih sih dikemukan. pake tengah aku deh sia. Siapa narek main si Siti? Ya saya Gaper, ngaku sia. Jebotan deui ku aing ya. Gaper. sia. Emang bener si arek maehan aing. Sama tipan aing bogo kasih ya tipir aku aing main sia sama. Atuh sia tadi si Kokong ngomongna kitu. Sia arek main si Siti. Nyawa yang si Kokong Per. Astagfirullah, saya mau percaya tinggal si Kokong. Aing can orang ngomong arek ngebunuh si Siti ka manehna. Sama. Oh, jadi dak sia nyawa kabar ieu nang teh si Kokong. Sia deui dak atuh baraloon. Ih, jelema dongo dipercaya wae karunya teu batur megarendep kitu. Ih. Arok ti. Jeh, Mang, konyakan ka urang sih. Kan Mang gitu percaya meureun. Geus da ulah sok nyalahkeun KB 2 antasarala. Gaper. Sia ngomong naon kitu? Kok bisa sih si Kokong ngomong rek ngabunuh aing? Jadi kieu sia mati, aing tadi pan kepanggil jeung si Kokong. Terus aing ngomong ka manehna, "Kong, mun kepanggil si Siti bejakeun aing bogoh." Kitu tah aing tadi ngomongna sia mah Ya masalah denge eta budak. Sia sih Mang, main percaya wae ka si Kokong ah. Geus lah sia duaan sarala geus minta hampura tah ka si Gaper karunya sia. Iyo Per. Sia teu kunaon naon Per? An walaunan ieu sia mah bieu ngagubugna nya. Tahunan ngegondak sama. Lampura aing nya Per. Lampura. Per ngampuranya. Iya deh nah. Oh, sama. Per ngampura Per. Nanti Kunaon sia tuh gara-gara sia tah gara-gara cilik sia tuh batu meni gara rendek kitu. Ih, jelas ya ih. Per. Sekali deh aing minta hampuranya. Tuh aing geus aya si Kokong. Terserah eta mah kumahakeun ku sia nah. Per ngampuranya. Per dah. Sia Per dah. Gampang tau mau ampura aing ya garendek bukan. Per. Naon sia? Boleh nih baru kitu eta mah. Bariru gara-gara sia tah aing dikebukan. Enggak nih apa sesuai anjing sia sia.